Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadikul wa'dil amin. Ilahi yang tamaksudi wa ridhoka ang tamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak amma ba'du. Puji kali syukur orang pintonkeun ka hadirat Allah anu Maha Ghafur. Salawat miwa salam kawilujengan mugi-mugi tetap dilanggeng bayangkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad, ka para ahli wargina, para duriyatna, para sahabatna, tabiin atba'ut tabiin, tug paragad ka urang sadayana. Pamudah-mudahan urang sadayana digolongkeun umatan mutabaah ka mantena sareng ngengingkeun syafaatul uzmana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina hal ieu saur Imam Ibnu Athaillah dina kitab Hikam anjeunna nguningakeun khaf mi wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ah ayyakuna dzalika istidraja sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina hal ieu Imam Ibnu Athaillah ngadidik urang sadayana supados ekstra waspada. Naon margina? Sabab kawaspadaan mangrupakeun sikap hate anu ngajamin salamet. Mangka mafhumna balangah mangrupakeun sikap anu mata ngakibatkeun cilaka. Mangga we buktikeun. Lamun dina motor, urang ngajalankeun eta motor bari aya dina kawaspadaan, mangka insyaallah syariatna urang bakal salamet. Tapi cobaan Pak, nyanak motor dina galengan bari balangah, mangka insyaallah dijamin nyungsab matak ngojai dina leutak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Naon kawaspadaan anu diajarkeun ku Imam Ibnu Athaillah ieu dimanakeun urang nepi kasuksesan maka ulah waka disangka nikmat. Keberhasilan urang ulah waka disangka anugerah. Kamajuan hirup urang ulah waka disangka nikmat ulah eta sikap waspadana. Pertama, urang ngagaduhan fisik sehat, sehatna fisik urang ulah waka disangka nikmat. Urang tos laku gaduh bojo, eta gaduhna bojo ulah waka disangka nikmat. Mali kanu can kawin, dengekeun tah. Kalarasan bapa teh, bojona teh beda ti batur. Postur tubuhna body impor, irung mancung, bibir sensual, pipi ngadaun seureuh, gadonog sapotong, ngagalar pancag nagog, rambut ngabako garut, tak-tak naraja emas. Pokona bojor gitar Spanyol, cangkeng lengkeh siga papanting lamun lempang, ibarat maung tenanga, gagah arek rakab salaki. Bojo bapa cantik, bojo bapa adalah bintang na di eta kampung. Itu jangan disangka nikmat heula, lamun eta istri hese ngawaro, boa-boa eta istidraj. Derweh bisnis. Bisnisna teh ngan cair we terus. Dagangna laku wae, tanina hasil wae, kulina hasil wae, ngalodona hasil wae. Kade ieu sadayana ulah waka disangka nikmat. Boa-boa ieu sadayana teh istidraj, sungkunan ti Gusti Allah. Sabab di dieu tadi kalimahna khauf fi'il amar, artina sing paur, sing waspada, sing loba kasieun. Tah ayeuna mah segala rupa nu kurang dimiliki, segala rupa kasuksesan anu nuju katarima justru sanes jadi ujub, lain jadi legek, lain jadi pamer kata tanga, lain jang ajang kancongkangan hirup, justru kadah jadi buah khawatiran. Inggis ku bisi, rempan ku basa, ternyata ya anugerah teh sanes nikmat, tapi sungkunan. Terang sungkunan teu Bu, Pak. Aya budak bade sakola, nyieunkeun jajan ka bapana. Bapana teh ridona mah sian 5.000 bari dia songkeun diusapan. Tapi ieu budak keukeuh teu narima 5.000. Kalah yang 50.000, Pak. Moal mah goceng mah teu laku kana kuota cek eta budakna. Tapi bapak naridona 5.000. Ieu budak keukeuh teu ka yang 50.000. Akhirna bapak nyopot tina pesak calana. Eta duit anu 50.000 bari dialungkeun merenage.
ta eta sungkunan teh. Ari anu namina istidraj teh nyaeta huwa kumun wa mihnah nyuputna cocoba fi ainil minnah dina pandangan anugerah. Jadi definisina nu disebut istidraj teh nyuputna cocoba nyuputna musibah dina pandangan anugerah. Mafhumna nu disebut istidraj teh katingalina genah, katingalina sukses, katingalina berhasil padahal mah eusina bebedu ti Gusti Allah. Mata saur Gusti Allah dina surat Al-A'raf ayat 182. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum fi kaidi matin. Maka orang kedah sieun, kedah paur, kedah waspada lamun ulang tuluy-tuluy yang dipaparin nikmat hiji ku sehat bila mana orang dihantam dipaparin sehat terus-terusan sing paur. Awak tuluy cager, badan teras-terasan sehat, tapi orangna selalu tabrakan jeung hukum Allah. Itu istidraj. Jelema cager teras-terasan, sehat teras-terasan, tapi ibadah tara, ngaji tara, eta kesehatan lain nikmat, tapi istidraj. Orang mah gaduh sehat alhamdulillah, dia ngongosieu teh nikmat amin. Maka siapa saja anu tos lila sehat, ulah wakan nepak dada. Urang mah makhluk anu diperhatikan ku Allah. Tara gering sanajan tara salat, tara gering sanajan tara ngaji, tara gering sanajan tara ibadah. Eta mah ente we anu nyungsep mah. Ibadah minang tapi geringan. Aduh, eta nyarios asal heuai. Padahal ku kacamata hikam justru ente lah anu disungkun ku Allah. Sehat dibere tapi teu bisa ibadah ka Gusti Allah. Urang kedah bungah wangi ayeuna nyarios dina mana Gusti hatur nuhun abdi atas dipasihan kesehatan. Tina kesehatan ieu mugi sing jadi nikmat. Ku abdi berusaha dijalankeun ieu kesehatan. Dia ngatulab ilmu, dia ibadah. Anu kadua wal firog nyaeta waktu senggang. Waktu di mana orang dipaparin senggang, hirup happy, nyalse, ieu ulah waka disangka nikmat. Buah-buah ieu senggang urang teh sungkunan. Lamun ieu masa senggang teu dianggo ibadah, nyalse we di posrona mebet-mebet kartu. Nyalse we di bali desa main game. Padahal anu adan kokolowokan ge teu didenge. Zaman baheula ieu mah Pak, bahasa Firaunnya nya Omar Mot. Ayeuna mah insyaallah moal aya, moal anu ngakunya Pak. Alhamdulillah urang mah aktivitas dunia beres, icalan beres, kuli beres, tani beres, segala rupa beres. Di mana kegiatan pengajian berangkat. Ia waktu sase digunakan semaksimal mungkin. Ia disebut wajah-wajah abdan syakuro, hamba-hamba Allah anu pandai bersyukur. Amin. Anu katiluna wasiatul arjak nyaeta seueur rezeki. Tah ieu seueur rezeki tong kadisangka nikmat. Pan bahasa urang mah lubak libuk loba-lobokeun, remai hakaneun, rawoi tereuyeun, bruk di juru, bro dina panto ngalayah di tengah imah, di pipir si jabrik, di kolong si jamrong, na kolor buraong. Jembar na rezeki seueur na penghasilan tong waka disangka nikmat. Lamun seueur rezeki tersebut poho kana tugas rezeki. Usaha seueur, penghasilan loba, duit karungan, tapi jaka teu inget, sedekah teu sadar, keropak liwat api-api sare. Eta lain nikmat tapi istidraj. Urang mah alhamdulillah gaduh 1 juta buru-buru pasihkeun 2,5% nyaeta 25.000. Tah eta nikmat amin. Ieu mah lain. Urang nu capek, urang nu usaha, naon urusanna jeung fakir miskin. Mun kamari matuan mah leuheung. Make matuan sagala rupa. Kumaha ieu teh? Allah ya Robbana, kadenya Pak, Bu. Ari nyamungan belaan nginjem ka ditu, nginjem ka dieu, jual itu, jual ieu demi sebuah pemberian anu supaya dianggap hebat jeung ameh dipulang. Ari tatangga ngap-ngapan anu gering diantep. Ari tatangga anu katimrug imahna teu saperak-perak acan dibantu. Ari dulur anu kalongsoran teu dipalire. Cilaka eta Bu, Pak. Eta lain nikmat boga harta teh, tapi waspada eta istidraj. Jadi hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sing power di mana orang seueur anugerah, seueur nikmat, tapi orang na seueur maksiat, seueur menentang hukum. Di mana napi kasuksesan urang na tukang tolong jeung Islam. Nah, nu kitu teh ayyakuna zalika istidraja. Nu kitu disebutna istidraj. Naon akibatna jelema anu mang istidraj di Allah? Begitu eta jalmi poho kana tugas di Allah, begitu eta jalma ngahindar tina hukum Allah,
Begitu eta jalmi jauh tina aturan Allah, tapi rezekina teh digampilkeun ku Gusti Allah. Hirupna happy, dugi ka airaha ieu suksesna, keberhasilanna. Hatta idza farihu bima utu akhadahum baghtah. Begitu eta jalma keur bungah-bungah menikmati kesuksesan, akhirnya datang siksa Allah. Baghtah, tiba-tiba tanpa diprediksi. Bisa ku stroke, bisa kahuru, bisa didadikeun ku gempa tapi karena runtuh rata. Bisa kaurugan, bisa ku cilaka, bisa ku tsunami, bisa ku nincak cangkang cau. Sirahna mebeut tapi ka hulang lang ling harita keneh kasuksesana, hartana, bojona, anakna, dunyana kabeh lenyap taya guna. Teu asa tika-tika can anu nyesa. Naudzubillah summa naudzubillah min. Mugi aya manfaatna kanggo urang sadayana. Mung sakitu tisim kuring tiasa didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.